Mah cager? Alhamdulillah cager. Mana gue nama? Aja. Gimana dia? Ngajakun di bumi pantas lami itu pernah kangen kan Neng. Mana atuh tanya nang kecandakan? Gila pati puwo kena Neng. Menikah dia teh niat ieu mah. Kelah ari aka dia deui. Kema insyaallah berencana ayeuna buan ada usuh. Aya tamu. Pak, da mah? Alhamdulillah, Jang. Uang heula tuh Jang ya, Jang. Oh, kebenaran Pak teh lapar tuh punya can emam. Pak, nikmat pisan Pak sareng jengkol jeung coel. Nuhun banyak. Neng, ama wiulanya beli ngaros nggak motor. Pak, abi pulang nggak Pak? On, jom. Ya, Neng, laki kitu mah di waro, isu mah putuskeun nya. Ya, siapa? Mun nya naon-naon geus mekeun kejo tuh nu Bapak. Bapak kan lapar pisan. Bang, yang beli 200 ya? Berapa tuh Marna? Gitu. Nah, itu dibayar. Neng mah pokoknya nama ayeuna nama kuah urang ditraktir, urang jalan-jalan, urang amang pokoknya mah jeung AA. Oh, nya percanten ke Alma. Coba itu neng sok ngarian kau. Urai di porotan itu jangan segitu. Bongan kau orang sok nyari. Benar naon ya teh? Biasa kieu mat naon we? Ya keperluan sakudu. Ya naon tuh? Ya ikut din. Punten tadi. Lain hari mang ieu kana naonan kok. Pamajikan meureun apaleun. Tah dibejakeun kurang ka pamajikan teu ngarti ieu. Tah gitu. Nya ngerasa kieu. Ada orang jeung pamajikan meureun mah kabage sakieu mana nah. Ada yang aman we atuh. Mau ngomong awas. Geus geus pasak we. Ayo tuh arek amang ngongkot naktir makan kaburu kulit. Jadi ieu teh artosna. Boyang euy ke urang duit mah ya. Tuh, hanya 100.000 selang. Bujak uang 100. Kuat habis bener lah, geus sayur balik. Naon mah kita jadi Bawang neng. Nah, dasar laki itu bener. Gede bohong, waduh.